Paman Lingis Senopati ngandika ay kumaha teuing ieu nepi ka ayeuna nyeri beheung sosongeteun sok komo ningat anu jadi anak watir karena warugana sanggup ngorbankeun jiwa raga kaula tibatan anak jadi korban ieu deui wana anu keur usaha neangan pisalakieunan nepi ka candeg datang keneh wae anu geulis anak ama wirgining si anu kiwarican kaluar ti kamarna Nyai mugi awe sabar Gusti ulah kapalangnya sabar daparantos dijodoh-jodohkeun parantos aya papasanganana ya benar kitu ceuk abdi oge kitu panon poe moal bade salahnya surup di mana wae iraha wae baka dadahan we atuh kulan Gusti laras gitu pikeun hajatan geus di bejaan ahli-ahli seniman seniman seniwati on panano es parantos diwartosan atuh ti glamor SOS parantos dina waktosna resepsi teh cenah eta tuang putra teh palain numpak singa Depok atos di mana tah nya eta ti Kang Robot syukur Pancasilatna ngeyeuk seureuna atuh Didin Bajuri Kang Dindin syukur atuh cenah bilih bade na ngapawe ya parantos sadayana ge dipanyeran ku abdi Gusti parantos 50% masih atuh anu resep ngadu doma palih ti kidul parantos disayogikeun kalangna kengeng namu cenah kaina ti Pak Haji Sansan Arjasari atut syukur di wetan ti Majalaya saha tah bilih bade ngangge juru kawih domba Ibu Neni Hayati sareng Ibu Mama Hayati sareng Imas Mintarsih eta teh juru kawih domba aya siap ya nu mawi ku abdi dijahit di sana kana seni wayang golek dijahit nasibna ye syukur sinen calung anu tengah mah ayeuna atuh cenah bilih MC na cenah eta Adina Baran aya Jang Risman sanaos sakedeung peuyeuk teu naon eta oge sareng si Jenong ya bilih bade nangap main bola di Jalak Harupat di lapangan stadion si Jalak Harupat stadion Jalak Harupat ayeuna mah parantos diresmikeun usaha warga Bandung Bagja nu taya papadana boga stadion anu sakitu megahna main bolana cing sae malihan kamari ge meunang pan minggu nu tukang teh nyaeta 4 hiji nya Persikab sareng Gajah Tunggal dan Gajah Baru ya syukur lebih geus dibejaan parantos naib parantos bade sabaraha dinten sabaraha wengi kulan Gusti ayeuna mah seueur dalang anu nganggur sasi-sasi ieu mah kulan ku ayana korban tsunami teh seueur seniman anu korban oge
kabawa palit sanes teu payu abdi ge sabulan sakali ayeuna mah ya kula hayang gerangais incu sakomo lamun incu teh lalaki dah-dahane kula Gusti ya clear pendra surak hambal-hambalan yen telakeun patih nagara sampun dumugi dateng sorak kena haladri ada sang patih sampun dumugi enggak sumping wala den patih sumping bulan den atau sumping patihna atau sumping eta atau sumping mawa pimpinan tuan tapi gini itu mah nungtun monyet ya sampurasun ya rame datan nila tangga demane pakulingan rana daguan dia di luar cebot datan nila tangga demane pakulingan rana denera angsam ya wilujeng sumping kakang patih sembah kapihatur iya non wilujeng sumping non salamet kumaha hasil neangan pimpinan tuan kula Raden Astrajingga dikersakeun dina waktu kaula ngabantun calon mantu calon carogena si Nyai Wirginingsih bener hasil timbalan pingah amarwaka pingah amarwaka sota pingah naka kiri-kiri lagi aten merah kingkang mindanget ya kingkang mindanget ya ada teuing suka bunga anak kula si Nyai Wirginingsih atuh kula hayang gerak tepung jeung calon mantu anu mana coba cana ka dieu kakang patih anak pasakti saya nanging ieu hapunten bae naon teu cacat minat wae sanes soal teu cacatna pilih ieu mah pilih tuang putri cenah mun sanes ieu panuhun ulah bade benu urang jajabkeun deui we ka habitatna ka tempatna kitu manawi da ieu mah hasil usaha nah ngomong kitu aya naonnya sun pilih ieu mah di mana mantu kaula cing da mungun di bawah ka karaton ieu teh merod ai merod kitu mah doma boah nya cing anu diikat gini baju hidung bawa ka dieu gitu bot cep kadir Raden aya di luar Raden Astrajingga dihaturkeun ka Raden Astrajingga supados tiasa dedeuheus ka ieu karaton berhatosan sok para petugas bawa terus lebat oh ieu meureun Allah nyaon itu para petugas sing ngarakai salesirian digana ieu meureun